Ngalempeh daun dina hawu bari nyangu. Rek nyieun buceng sagede tuur keur batur ngablu. Da ieu teh video nu kamalinya besti. Karek ka edit ayeuna. Tapi kelanya saacan edit ngablu. Poe ati teh can boga sangu ieu teh. Pokok geus jang-jian poe ayeuna teh arek ngablu. Alas ya besti, we ati kaberangan hudang teh jam 5. Jam 5 kakarek plak beas geura besti sedengkeun rek mangkat jam 6:30 atau jam 7. Nyangu dina hawu teh geuningan sok lila. Ah ceng teh ieu mah kaberangan geura. Untungna teh si deungeun sangeuna mah geus nyieun peuting. Jadi ayeuna mah tinggal ngahaneutkeun bae. Tadi teh ini heula ka imah mah ngagudageun teh jahra bisi can hudang. Tadi tingali teh jahra teh geus hudang pedah gogoliran deui cenah. Bae beurang sangu geus ek asak di dieu we ati ngaleumpeuh heula daun we jang nyieun buceng. Tuh pan geus asak sanguna tamplokeun nya kenapa lagi ngakeul ku ati teh nya tuh langsung we diakeul-akeul. Tong poe we usap-usap dina haseupana. Ukal akul gurah gareh geber nepikeun ka tiis hayu we digeberannya besti. Carita geus tiis deui we ieu teh lanjut we ku ati teh nya ek diasupkeun di kana daun ek dijieunkeun buceng rek sing badag sing sagede tuur pokona mah bisi teu warang. Soalna sok nikmat sok mirasa geuning ali dahar jeung batur barang teh. Sok beda hawa pokona mah dahar jeung batur mah sok kalasa nikmat lamun sorangan mah sok beda deui. Ari sorangan masal we geuningan singkat carita geus aya dina perjalanan deui we ieu teh. Untungna teh pas si besti ngageruan teh ngajak indit we ati ge geus sia. Pas ngageruan teh si besti langsung we ngabret. Meungpeung isu kene meungpeung seger kene suasanana. Tuh geuningan geus krek ngaliwatan di pemakaman anu panjang teh memeh nepi ka sadar alam teh aya pemakaman heula di dieu teh tuh tinggal di besti. Sigana teh lamun ti peuting bakal era liwat ka belah dieu teh. Kada luak lieur pastina sieun aya nu noel dina punduk sieun aya nu nangkot dina motor di tukang. Teh pasti peuting liwat ka dinya aya nu ngaharewas teh kieu cenah wa cenah ngiring ka payun sakedap dol jalai teh nya besti amit-amit jabang bayi. Teh karasa geuning geus dina pupudunan sadar alam deui we ja besti teu dilagenan belok deui we tu ka belah kiri. Ti pas belokan mah teh jauh ieu nya besti ukur aya meureunana 2 menitan tuh si besti ge heula cenah rek ka warung heula tuh tinggal di pamandangan kat indah teh di dieu mah aya pasawahan ge menikat curcor di dieu mah cai teh geuningan besti. Mantak betah we titinggalian oge. Singkat carita geus nepi deui we ka sisi wahangannya besti pek teh can aya batur pisan geuning kakarek aya samotor tapi nu dagang mah geus siap tuh tingali. Bener we ieu teh we teh pangisukna besti ngajar bedanya ieu besti meungpeung can aya batur rek ngadon mandi rek ngadon ngupyak pokona mah. Meungpeung isu kene we meungpeung ieuh mataharina kahalangan kene. Jero entong teu katingali teh kolot. Tuh singali si Dika si Ali eta teh nya. Hayang ka kidul cenah gen si Ali. Aduh sakitu jerona Ali di kidul mah. Tingali emang aya nu daya di kidul kudu jeung wasolihin. Jeung wasolihin ngojana paur. Hah? Ah, paur ya wae budak ka kidul kana ceneng neng. Ah, aing ah. Hah? Paur entong ah. Wah, kolot belah kidul mah. Belah kalerena deket batu ditutunya. Paur budak paur. Iya di sepilnya besti ta wahangan sadar alam anu sakitu indahna tingali bisa untuk dinasti wisata tuh. Iya mah bisa camping di dia tuh. Di Tonggoh camping. Wah, iya mah pokona mah. Pokona mah ieu mah bakal mantap. Neng kalau kieu neng neng. Sang digirang yuk digirang. Kayak dibajakeun ka solihin sina di sutulkeun neng neng. Angka kaler we guyang lah ka kaler yuk. Ayo ka kaler ayo.